Pokoknya pesan emak balik sih kudu mau lauk yang penting dahar. Mak. Haju hiji deui pesan emak sih balik ulah penting-penting. Lu lama. Ai sia. Si berani penting-penting di sawah. Sieun lama. Kieu pusing aya anjing liar ngagegel dubur arok kumaha. Eta sia nyaho, makana balikna ulah penting-penting. Aju arok kudu balik jam beraha, Mak? Jam 5 sia kudu geus aya di imahnya. Kita mah genep, Mak. Karak 5. Heuh nya. Kadang-kadang sia pintar oge nya. Geus geura ka ditu geura ngalalauk sia. Balikna ulah penting-penting. Heuh mah arok urang katelanya doakeun abeh arok menang lauk loba. Assalamualaikum, Mak. Heuh rok, amin. Mudah-mudahan sia menang laukna nu loba nya. Rok, sia mau pancingan. Mau, Mak. Make pancingan mah kebel menang laukna. Haju sia ngalalaukna kumaha teh make pancingan mah. Oke leungeun lama, geus tenang wae sih. Oke arok balik-balik menang lauk loba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah mudah-mudahan mah balik-balik mau lauk. Sing laukna menang loba jelemana sing selamat. Amin. Ada si dinya. Kenapa nyala di dinya? Arok Sarah, anak Sarah. Ada dia masih arok. Arok. Boy. Kenapa jadi dia? Pernyantai derok jadi mah bosen. Oh, sugan teh makan dogan di sawah. Nanya aing dogan di sawah kayak jujur aing jajar kulentas. Pan sih teh boga WC di imah. Mentang-mentang babaturan aing teh boga WC, masa babaturan aing yang dogan di sawah. Masih wae lah. Alas, aing teh lauk. Si Arok juga anaknya kawuran itu. Pokoknya res. Ih, ini air jelma tuh dekat dia. Air sih ya. Iya, wah. Sen kenana atuh? Siapa menculik mah? Nanya culik letikas gitu, menculik yang molek kulit sia. Kunaon? Kan coba kidat. Sia aku gitu. Oh, tunjukkan wujudmu. Aja lama tadi saung. Bicara lain jadinya. Nak molor. Sekolah kelapan, tak semanis pula aku ucapkan cinta harap kau terima. Nih, itu nyana misalnya dari kurang aing mesin ya. Wasina ya aing. Alas, aing deket yuk. Kenapa sih ngajil aing? Nak minta tanda tangannya? Boro-boro nak minta tanda tangan, babaturan yang kesirin kasih ya. Aku sih, aku. Wajar culik sih ya.
Manya culik ko saing ya lalangot ya banget aing. Emang kunaon gitu banget sih ya? Penaing kasep kadele gitu. Kasep sepak kuda. Jelas ya. Pasaan aing dek mawar. Itu masih tadi orang berpiu. Tunggas hayu. Terus ya jelema kumaha? Untuk kumaha aja orang terkenal iya. Ayo. Jam aja. Oh ya, kan tadi emak ngomong balik udah peting-peting manyancan air lauk deh. Lah, kayak naik plastik isinya lauk mah. Wah, ini lauk ya. Dibaik itunya, udah salos. Marah lauk. Ya budak kumaha ya aing wali kesana mah cari kanan deui kumaha aing tah lain salah aing ya sih salah barudak. Aduh, Rok, jam baraha ieu. Jam berapa gitu, Mak? Setengah genap. Mana laukna menang teu? Adieu kumaha diurusan ieu jang daang puting. Jadi kieu cari tanah. Tadi anak geus menang lauk loba. Jadi orang lompat. Najong babaturan arok atau aura-auran laukna. Hajulah lepasan tah laukna. Kita mah nyaho. Arok, sini naon ka jero? Makar ngomong. Kos matanya bae, ngalauk harese. Terus lah, arok neuk hesel lah. Aduh, Arok sia ti bareto kos kitu bae.